Erek nanya, bapak jualan di dia izin di saha? Ngalanggar tuh. Oh, ngalanggar mah ngalanggar. Barakatuh. Nah, namanya itu sih tinggal cuplikannya mantap pisan. Pokoknya Kang Dedi mantap. Si mukuring selaku orang Bandung panuju pisan. Boga pamimpin anu wani negakeun gitunya kanu kahadean tong sieun. Tah kudu jadi contoh pikeun urang sararea. Negakeun kahadean mah nya. Pokona mah maju we gitu ulah aya bahasa sieun gitu. Piraku we ari dina kagorengan urang teh pada wani ari tina ka kahadean urang teh paribasana siri surungkeun jig maneh tak kuduna mah dukung gitu kan ya seperti jejak Kang Dedi Mulyadi pokoknya mah idola lah pokoknya mah mantap lanjutkan pokoknya mah tong sieun dipolototan gitu ge ulah sieun Kang Dedi lah naon nyalain orang dieu nya pendatang pokolotot di kalapeuna cing mikir atuh nya enak merenang mata gitu ge da halanggar meureun mata kitu enak dagang sisi jalan halangan meureun tina tanah mah marentah gitu nya pokokna mah kudu peduli tina lingkungan perhatikeun ulah ayeuna erek berbuat naon-naon teh tanpa luap deui kitu tah ulah bodo amat tah tong bodo amat kudu urang teh justru kudu peduli kana lingkungan komo sifatna kana umum mah kitu nya ganggu sarana umum pokoknya mah ayolah pokoknya mah kurang tonton di videonya sekali dehnya Erek nanya, bapak jualan di dia izin di saha? Ngalanggar tuh. Oh, ngalanggar mah ngalanggar aturan kok kieu carana teh we ku barudak di beresan mah. Saha di beresan? Bapak lain urang dia vlognya luar biasa. Sombong.